di ala jelema geus deukeut kana jinah bisa jadi jelema teh pas kana jinah numawi palawargi sadayana Allah ngalarang jinah masihan jalan keluar seueur ku Allah diuningakeun dina Al-Qur'an wa aqihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum kaditu al ayat. Teras dina surat An-Nisa aya parentah nikah. Jadi jalan keluar ulah jinah kawin kitu jalan keluarna. Kawin. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah ngaharamkeun riba masihan jalan keluarna naon? Jual beli. Jadi setiap Allah ngalarang hiji perkara Allah masihan jalan keluar. Nu jadi emutan urang yuk urang emutan kapayun. Ieu teh diunggal daerah kiai ajengan mualim nu deukeut nu jauh ngalarang teh kana riba teh ngalarang kana bang emok teh nganu leuwih hesena palawargi sadayana masihan solusina jalan keluarna nu mawi dikawitan ku GIM gerakan infak muara 2 aya nama urang kudu nama ngayakeun supaya di mana aya jelema butuh duit teh urang tah kudu mere solusi urang mere jalan keluar teu bisa ku sorangan yuk urang babarengan piraku gitu urang babarengan ngan sadarkeun heula urang teh sadar kana naon kana infak hiji sadarna pan urang mah kana infak teh masih bahasana keur loba daek infak ieu mah di luar nu koret ai nu koret mah sanajan keur loba oge geugeuh we koret di luar eta ieu mah urang mah sok boga anggapan ngaluarkeun infak teh keur loba gitu ningan we keur saeutik boro-boro ge jang batur keur saeutik mah padahal Allah ngajarkeunana infak teh keur boga arek loba rek saeutik kecuali di mana teu boga ari urang mah pan macana di mana keur loba tapi keur saeutik mah da boro-boro jang batur malah lamun hek ditanya jalmi teh magfirah ti Allah hayang engke diasupkeun ka surga oge hayang tapi dina pelebah infak mah masih hararese we padahal saur Allah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin saur Allah yuk urang buburu gancangan kana naon kana neangan panghampura ti Allah jeung kana jalan asup ka surga saha teh nu baris diasupkeun ka surga teh muttaqin nu kumaha muttaqin teh alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra urang teh keur pelebah sarro naon teh sok rada daek ngan keur doro mah padahal cek Al-Qur'anna ge keur sarro jeung doro hartina keur lubak-libuk jeung keur sempit keukeuh sedekah mah kudu kecuali keur teu boga matak dina ayat nu sanes diuningakeun ku Allah liyunfik du sa'atim min sa'ati Allah nganjurkeunana infak keur jalma anu boga keur jalma anu loba sesuaikeun jeung loba jeung pangabogana wa man qudira alaihi rizqu lamun heg disempitkeun rizkina fal yunfik mimma atahu Allah sesuaikeun tah sanajan bari urang keur saeutik wayahna infak mah kudu ngan sesuaikeun jeung pangaboga urang kecuali di mana teu boga sementara urang mah masih keneh ngalaksanakeun infak teh di mana keur lubak ribu pelebah keur sempit mah teu wae simkuring gerakan infak muara 2 3.000 sabulan ieu teh encan jalan boro-boro 100% 50% ge acan tas simkuring moal bosan malah engke mah ieu mah wacana namanya wacana ieu teh buah-buah simkuring husnudon buah-buah masyarakat teh kagok ieu teh sabulan 3.000 kitu kagok teh geus saeutik cek simkuring ieu mah kumaha kakaraduaan tiluan lah ngobrol ieu mah dina jero sataun nah arek disakalikeun di dua kalikeun lamun sataun sakali 36.000 arek diusumkeun dua kalieun 36.000 dibagi 2 18.000 sabaraha genep bulan jika teh cing teh bangunna piraku komo punten simkuring lain nyabit-nyabit nu atos komo lamun dibandingkeun kana drum band mah jauh teh jauh apa sadayana nya bener kayak urang turuykeun jadi ieu teh hiji nu nagihan nu mungutan nu nyuhunkeun moal rencet apa sadayana di bulan awal cek simkuring berenke jeung reng-rengan
di bulan awal Muharram wayahna minimal 50% tina 36.000 kudu lunas. Keunda ieu mah palawargi sadayana ieu mah ajaran ceuk Al-Qur'an diparentahkeun dianjurkeun infak. Lamun hege eueuh nu ngelola rek kumaha jelema kudu ka saha kudu ka mana. Palawargi sadayana tah insyaallah engke masih kuring urang teraskeun bahasanana hartosna ngobrolna naha arek kumaha da geuning 3.000 sabulan mah leutik teuing hartina anu nagihan mineng mere na kagok bisi kitu. Mata lamun 18.000 mah malah bisa jadi 20.000 ta urang mah genep bulaneun. Engke 20.000 deui bulan ka-7na atawa hartina sataun di 2 kalikeun. 40.000 meureun. 40.000 tah jadina teh jigana ceuk sim kuring meuning keneh kitu. Tah ieu mah meh wacana sim kuring ngagerakeun infak sabab palawargi sanana bisa majengkeun mah urang emutan tah di mana aya tatangga butuh, keluarga butuh, meureun urang ari boga bayatul mal mah ke urang teraskeun kumaha carana. Sabab ulah ala kadar jadi cemoohan ieu teh palawargi sadayana da sim kuring tarapati luas teh nyaritakeun riba dan masyarakat geus ngarahun ngan leuwih hese solusina ieu nu kedah jadi emutan urang sadayana. Kumaha cara solusina? Sabab Allah oge termasuk dina nikah di mana-mana Allah masihan atanapi ngalarang hiji perkara Allah masihan jalan keluar. Yu urang gunakeun contoh sapertos kitu kanggo urang sadayana. Eta palawargi sadayana. Salit deui anu katiluna Allah nurunkeun syariat nikah teh sabab Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun saantara makhlukna sajodo. Disebat sajodo teh berlainan gitu. Nu mawi ku sabab berlainan aya pertikahan. Mata kurang kudu teu kaharti lamun aya pertikahan sajenis. Ulah eleh kudu ngawinkeun dina TV kamari aya ngawinkeun arpukat. Sanajan sarua arpukat keukeuh jenis kudu beda gitu. Naon hartina sarua arpukat sarua jenis naon dikawinkeun kitu lalaki jeung lalaki kawin arek kumaha eueuh ti dituna. Keukeuh we ngaran kawin mah kudu beda jenis. Sim kuring kamari ningali dina TV ngawinkeun arpukat kana arpukat ngan arpukatna beda jenis. Ieu teh sarua jelema lalaki jeung awewe ngan ieu lalaki ieu awewe kakara disebut ka didinya perkawinan. Ari ningang leunca jeung leunca na sarua leunca jenisna sarua make kudu dikawinkeun nu kitu mah. Lalaki jeung lalaki awewe jeung lalaki make disebutkeun perkawinan. Mata lamun heg aya nu nanyakeun hayang menta disahkeun antara laki jeung antara laki jeung lalaki perkawinan antong didenge nu kitu mah eueuh perkawinan laki jeung lalaki mah. Ke perkawinan mah kudu beda jenis. Palawargi sadayana imah geus lieur nu hayangna oge. Lalaki jeung lalaki hayang kawin make dikawinkeun lalaki jeung lalaki anu sarua lalaki jeung lalaki awewe jeung lalaki ti dituna ge ngaranganan perkawinan mah tong hariganing jelema tatangkalan oge dikawinkeun mah komo beda jenis sok aya takokak jeung leunca beda jenis beda tah sanajan bari sarua keukeuh ke jenisna kudu beda kakara disebut perkawinan. Mata palawargi sadayana undang-undang jeung syariat Allah mah moal aya nu bisa ngaluhuran we. Sehingga kurang kudu dilaksanakeun ulah dirobah-robah. Ceuk Allah Subhanahu wa taala meningakeun marentahkeun nikah ku sabab Allah nyiptakeun makhlukna sajodo. Ku sabab sajodo berlainan jenis kudu aya perkawinan. Eueuh harti naon-naon nu disebut perkawinan sajinis. Palawargi sadayana nu mawi ayana pertikahan teh salah sawiosna eta. Palawargi sadayana bilih tadi ceuk sim kuring kitu tapi ongkoh kitu tapi lila bisi kitunya. Palawargi sadayana matak anu matong lah meeting lah bari sim kuring sono kasa mubalik anu sengaja diulem ku urang sadayana. Palawargi sadayana rupina ti sim kuring masa kitu we ieu mah mayar naon lah mangateh teuing eta mah sim kuring ala kadar silaturahmi ngahaturkeun nuhun khususna ka Sohibul Bait utami dina acara walimatun nikah dieusi ku pangaosan sabab ieu teh geus jarang-jarang oge lah nikah aya
pangaosan. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan mantena ku Allah dicatat janten amal anu soleh, kalayan digentos ku panggentos atanapi balasan nu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu rupina dicekapkeun kadua kalina nyakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.